Kemana aing nangan duit? Yut, kan hulu aing. Nah, saya udah dong ngelamun bae. Kelir aing duy. Sirah aing asa bebus bae puguh. Sia liar kunaon kitu? Aing keur butuh duit jasa duy. Tadi aing nu nagih hutang. Nagih hutang. Oh, lamun aing ide ka isuk teu bisa bayar hutang, imah aing deuk disita duy. Aing minjem duit duy kasihannya. Seberapa duit kitu? Cuma 15 juta. Teh sia 15 juta. Oh, duy. Tolongan aing lah. Jelema edan sia mah, aing boga duit di mana saloba kitu? Sia teu boga simpenan ta duy? Boro-boro boga simpanan aing. Aing mah. Duy. Tapi aing boga ide sih. Kumaha lamun aing minjem duit ka pinjol bae. Di HP sia aya aplikasi pinjolan meureun. Atuh aya. Haju sia nginjem atas nama aing ho. Atuh lah. Dah hayang amat aing. Haju ku sia teu dibayar-bayar. Aing nu kena teror. Mata kelir aing. Atuh keke ku aing dibayar duduy, aing geus boga duit mah. Da boga duit di mana ba sia? Sia na kita gawe-gawe. Atuh milik mah unu nyaho duy. Saha nu nyaho sia tiba-tiba ke aing loba duit be. Alah. Ongos Din. Aing nginjem duit ka pinjol 15 juta. Kayak ku aing duitna dibikin ka sia. Tapi aing mah lain nginjeman, merek ka sia. Kumaha ge sia batur aing. Serius duy? Serius. Aduh nuhun jasa duy. Tapi nyawa meureun nya di balik kebaikan aing aya sesuatu. Sama si Desi ge. Tepat sekali putuskeun si Desi, oke? Ogah. Sampai ira ge duy, aing mah moal mutuskeun si Desi. You know. Maludak sia. You know. Tek beneran be imahna disita. Aduh kena molor tadi dina kandang be. Dasar beungeut nangke doang be gunung sia mah. Kumaha nya carana supaya aing cepat menang duit 15 juta. Nek jual taneuh, aing teu boga taneuna. Jual naon ge aing ieu? Boga jualun amat sih aing. Mang, kunaon? Pengalaman di dieu? Tuh maing be lah benjo. Nek lamun di mana lolos. Biasa be, Mang. Bejo mah cuma nanya doang ge. Non kudu emosi meureun. Keur parusing aing jo. Tadi aya anu nagih hutang ka aing. Atuh bayar, Mang. Boga hutang mah oon he. Atuh ngaranna benjo. Aya aing boga duit mah geus dibayar ku aing. Moal kudu dititahan ku sia ih. Emang Mang Didin boga hutangna berapa duit gitu? 15 juta. Ya Allah, gede amat, Mang. Oh jo. Lamun aing teu bisa mayaran, imah aing deuk disita. Buset. Karunya amat Mang Didin. Lamun Benjo boga duit 15 juta mah, Mang. Ku Benjo diinjeman Mang Didin, jeung marah hutang. Benjo boga duitna cuma 11.000 doang tuh. Mah kananan benjo duit sakitu. Aing minjem duit ka saha nya jo? Jeung mayaran hutang. Tadi aya nu merek ka aing si Dadai 15 juta tapi syaratna aing kudu mutuskeun si Desi. Atuh aing embung lah jo. Mang Didin kunaon embung sih? Atuh putuskeun heula be Mang teh Desina daripada imah Mang Didin disita. Aing teh sanggup jo. Kudu kalungitan si Desi mah. Aing hok jasa ka ayang Desi mah jo. Iya, pikiran aki-aki mah terlalu pendek cara berpikirna. Mang, menurut Benjo mah kieu bae. Mending Mang Didin putuskeun teh Desi heula, terus cokot duit di Mang Dadai. Kek lamun Mang Didin geus loba duit, gantian tah duit Mang Dadai. Nah, Mang Didin juk balikan deui jeung teh Desi. Oh, aya benerna sih jo omongan sia. Iya dong. Anggus ge jo. Dengan sangat terpaksa ide sia koin dipake. Sugan be, suatu saat mah aing boga duit loba. Hojo, di mana be? Duit sududuy kayak ku aing langsung diganti. Atuh lah Mang, ja milik jelema mah unu nyaho. Sugan be Mang Didin, menang harta karun kayak mah. Amin. Anggus ge jo, aing neka si duduy deui. Nya. Botuna. Ayo boga hutang teh kudu kira-kira. Mun gede kitu. Ih, boga hutang ka saha meureun? Weh, Mang, udah. Nah, meureun, studio. Naon sih sia udah parep? Enggak ganggu bae.
atuh Mang Dadai. Di dieu na kaes mah ditu Mang, di imah, jadi imah tempat nongkrong. Wasai rong, beungeut sia tah kos korong. Maedan. Doi. Aing geus berubah pikiran yo. Aing daek mutuskeun si Desi. Serius ya, Din? Oh, asal saya beneran ya. Mere duit ke aing 15 juta. Siap, gampang masalah duit mah. Pasti cair pinjol. Tapi siap putuskeun si Desi heula. Lamun siang geus putuskeun si Desi, ulah kapanggih-panggih deui jeung si Desi. Oke? Onggos, oke. Tapi awas bae saku aing lamun sia teu mere duit ka aing 15 juta mah. Oh, pasti cair duit mah. Geus kira putuskeun si Desi heula kuari. Onggos. Aing ka si Desi heula nya. Oh, si lain itu. Mang, naon sih? Kok bisa Mang Didin mutuskeun Teh Desi cuman gara-gara duit 15 juta ti Mang Dadai? Iya, Bek. Jijing si Didin orang yang boga hutang, Bek. Boga hutang. Oh, hutangna 15 juta. Lamun poe ayeuna sampai isuk henteu kabayar, imahna bakal disita. Emang Mang Didin boga hutang ka saha kitu? Henteu nyaho aing ge masalah boga hutang ka sasana mah. Aing mah teu boga urusan jeung si Didin boga hutang ka sasaha. Yang penting aing mah si Didin mutuskeun si Desi. Belon si Didinnya daek mutuskeun si Desi demi uang ti aing 15 juta. Mang Dadai lah anu belon mah. Oh, aing sih nu belon sih mah. Atau Mang Dadai bisa-bisaan deuk mere duit ka Mang Didin 15 juta hasil pinjol deui. Teu masalah, Bek. Yang penting mah si Didin geus mutuskeun si Desi. Kan lamun si Desi geus teu bobogohan si Didin, engkena bakal jadi milik aing. Belum tentu lah. Kajeun Teh Desi geus teu boga ka bogoh ge. Belum tentu daekeun ka Mang Dadai. Kok kitu amat sih, Bek? Aing yakin si Desi lamun teu bobogohan si Didin pasti daekeun ka aing. Soto ya. Sekarang salah. Aing balik heula lah. Nyokot apa aing keur dicas nek pinjol heula aing nginjem duit. Dan Mang Dadai ya. Aneh aing mah. Des, kebeneran kapan sia ti dieu? Ayo naon gitu, Din? Dieu lagi yuk. Aing aya obrolan serius jeung sia. Des, sebelumnya aing minta maafnya. Aing untuk ngomong sesuatu ke sia, tapi aing harap si ulah marah ke aingnya. Udah ngomong naon sih sia? Gerang ngomong be, ulah nyen penasaran. Des, aing hayang urang putus. Putus. Oh Des, mulai ti kuari aing moal manggi-manggian sia deui. Aing moal ajak-ajak sia ulin deui. Maafkeun aingnya. Sia naon teu buku-buku mutuskeun aing. Emang aing boga salah naon kitu ka sia? Sia teu boga salah naon kok. Terus kunaon sih mutuskeun aing, hah? Sia boga awe anyar tah. Henteu. Bohong. Pasti sia geus boga awe deui. Mal mungkin tiba-tiba sia mutuskeun aing. Sumpah Des, aing teu boga awe anyar kok. Terus alasanna naon ge sia tiba-tiba mutuskeun aing? Henteu guna naon. Teu jelas ya Mah Didin. Berarti sia geus teu sayang ka aing. Sia geus bosen ka aing. Tega sia Din, jahat sia. Nyesel aing geus bogoh ka sia. Des, maafkeun aingnya. Teu tega amat aing kasih Desi. Aing bingung Des. Aing mutuskeun sia ge karena terpaksa Des dititah ku si Duduy. Lamun aing teu mutuskeun sia, imah aing deuk disita Des ku mantan bos aing. Mang Didin kunaon cirik? Aing mantos mutuskeun si Desi bek ti dieu. Mang Didin anu mutuskeun, tapi Mang Didin anu cerik. Bek, aing makan mutuskeun si Desi ge karena terpaksa bek. Dititah ku si Duduy. Oh. Bek, si Duduyna aya keneu di ditu. Mang Dadai mah balik heula, dek pinjol cenah. HP-na di imah keur dicas. Oh, aduh, geura cairkeun duy. Aing geus mutuskeun si Desi jati dieu. Tapi Mang, ngomong-ngomong Mang Didin boga hutang gede gitu, emang boga hutang ka saha kitu? Ka mantan bos aing bek, anu di Kajarta. Kerja teh kan aing gawe di Kajarta, terus nek balik teu boga duit. Jadi duit gaji aing mah beak pake sapopoe. Maka aing kasbon ka bos aing ge bek 15 juta. Jeung aing balik moal duit, ame ka sohor di lembur. Juku naon Mang Didin teu balik deui gawe ka Jakarta. Embung lah bek, aing boga hutang gede gitu mah. Juga aing moal gajian-gajian. Pasti beak dipotongan bae tiap bulan. Tunggu resiko lah, aku masih.
Geus Mang, cek orang mah Mang Didin balik deui gawe ke Jakarta supaya hutang Mang Didin lunas. Ju imah Mang Didin henteu disita. Geus teu bisa bek. Mantan bos aingna geus mungun narima aing gawe deui. Gara-gara keur ieu mainan ditahan aing berangkat. Aingna teu berangkat bek. Aduh, Mang Didin mah aya-aya bae ongko, boga hutang ka bos sih, malah eureun gawena. Rada belon ongko Mang Didin mah. Ih, saya nyebut bolon ka aing, ngalunjak. Emang bener. Mabur saya ditulah. Keur mah aing keur sedih malah disebut bolon di kusia. Pinekeun. Geus mabur. Jangan ata-ata ke suku aing lah. Mana beungeut kos kuda laut gitu. Medan udah Mabur lah. Kan sia. Sama aing keur sedih. Teh, kunaon sih? Kok ceurik? Kok kolot ceurik aneh. Gandeng si Benjo, dicakar pengen banget sih ta. Galak he. Aing keur galau ya. Terus dia tuh mabur sih lo gak ganggu aing. Benjo nek jajan teh, malah kita mabur. Oh, seneng jajan. Oh, tadi nama Benjo nek jajan malah kita mabur. Oh, geus lah. Ikut ada si Tita mabur mah Benjo nek jajan di warung lain bae. Teu bisa, geus kagol ka dieu sih, geus geran di jajan naon. Ciki teh. Geus geran nyokot. Mana Ben? Ya teh. Benjo jajan cikina 2 jadi 4.000 nah. Oh. Ijo. Oh, kembaliin aja. Aing aya goceng doang 1.000 na eueuh. Emang kuduna kembalinya berapa gitu teh? Bener 1.000 lah, Benjo jadi utang 10.000. Oh. Anggeus kieu bae teh. Benjo boga 1.000 ye. Eta anu goceng ka dieukeun. Jadi pas oh. Kok pas sih, Jo? Dari si mah panyawan jasa belet sekolah matematikana. Jadi kieu teh. Benjo kan jajan ciki 4.000. Kuduna kembalianna 6.000. Benjo jajan 4.000 ditambah ieu 1.000. Jadi 5.000, 10.000 dicokot jajan 5.000, berarti kembalinya 5.000. Kumaha sih? Liar aing mah Benjo kacara hitung-hitungan sia. Mau ka otakan ku teh desi mah, otakna bodoh jasa. Geus lah, pokona ieu kembalinya pas 5.000. Bingung amat aing jadina. Ya aing anu boloon apa sih Benjo sih? Sabodo amat aing naon mikiran kos gitu. Keur nyeri hate kieu aing gara-gara si Didin. Bang Didin kok ceurik sih? Benjo mah aneh aja. Tadi si anu ceurik. Wari Mang Didin. Ih. Aing mantas mutuskeun si Desi, Jo. Oh, pantesan tadi si ceurik. Kalau yang geus diputuskeun ku Mang Didin. Oh, Jo. Geus Mang udah kudu ceurik lah. Berat, Jo. Aing mutuskeun si Desi. Aing anu mutuskeun hati aing anu hancur. Nya karunya ongkoh aing ka si Desi. Sabar Mang. Geus Mang daripada ceurik, Benjo boga ciki 2 ya. Mang Didin hayang bung. Sia neuk mere aing tah. Oh, hayang bung. Hayang lah dibere mah. Sia bagus amat sih, Jo. Taruhnya Benjo ke Mang Didin. Nah, Tapi- kalau kau ceurik, Tapi saya ikhlas mere aing, Jo. ikhlas lah Mang. Terus gerakan. Oke, Jo. Jo. Noing mah aku pohonan, Jo. Tuh. Gak buka Mang. Aduh. Oh, Jo, buka, Jo. Buka. Gedeng. Balik. Nah. Nah, ya cekal. Yang buka. Wow. Selamat. Anda mendapatkan hadiah sepeda motor. Jo, aing menang motor, Jo. Mang, berarti eta motor Benjonya. Buka aing lah. Buka Benjo lah. Kan Mang Didin eta cikina menang mere Benjo meureun. Oh, Jo. Kan cikina ku sing geus dibikeun. Jadi hadiah lagi milik aing lah. Teu bisa Mang. Benjo mah mere ka Mang Didin ge cuma cikina doang, henteu jeung hadiahna. Geus kadikeun aku pernah tah. Nah, sia. Geus jelas sih milik aing, Benjo. Mang Tah, Didin. cikina ku dibikeun di kasih tah. Mang, Benjo yang buka motor Mang. Didin.
cerita sasa di dia. Sabar heula teh. Teh Desi ceurik gara-gara diputuskeun ku Mang Didin kan? Oh, bek. Tega jasa si Didin ka aing. Aing salah naon meureun tiba-tiba diputuskeun. Teh Desi mah teu salahna naon. Sabenerna mah Mang Didin mutuskeun Teh Desi ge karena terpaksa eta. Terpaksa. Terpaksa kumaha sih ya? Mang Didin boga hutang ka mantan bosna anu di Jakarta. Hubunganna naon putuskeun aing? Jadi Mang Didin hutangna nek dibayarkeun ku Mang Daday dengan syarat Mang Didin kudu mutuskeun Teh Desi. Eta sia, jadi ieu teh si Daday. Emang si Didin boga hutang berapa duit gitu subek nyampe nurut ka si Daday gitu. Hutangna 15 juta teh. 15 juta. Oh, lamun Mang Didin teu geugera bayar ti dieu ka isuk, imahna nek disita cenah teh. Astagfirullahalazim, kunaon teh cerita ge eta si Didin ka aing lamun mena boga hutang gede kitu. Emang lamun Mang Didin cerita ke Teh Desi sanggup mayarkeun hutangna? Henteu lah. Duit di mana aing sakitu lobana? Si Didin aku di mana, Bek? Di ditu tadi mah teh. Da ka mana teh? Naikin si Didin heula aing. Di lu ge. Daripada di dieu, duh ka anu leungit aja anak. Nyalakeun ka urang ke lah. Teh. Mang ieu mah. Benjo. Ih, Benjo. Ih, mesti borok sikut sia. Sia kan geus mikeun ka aing cikina. Mung pokoknya eta kupon Benjo yang buka motor mang. Yo, sia karunya teu ka aing. Ya hadiah motor, ku aing motorna neuk dijual, neuk pake bayar hutang duitna. Kan hutang Mang Didin mah dibayarkeun ku duit Mang Daday meureun. Aing embung Jo, duit teh duduy mah. Soalna aing teu bisa Jo kudu mutuskeun si Desi mah. Sia ngarti meureun kana perasaan aing. Sabodo, Benjo tidak mau tahu. Kadek ini kupon Benjo tah. Geus kieu bae Jo. Iya, ku aing motorna neuk dijual, terus duitna ku aing neuk pake bayar hutang. Kayak saparona jeung sia Jo, pasti kasesaan 1 juta 2 juta mah. Oh tah. Oh Jo. Oke lah gitu mah. Nah, gitu kayak sia. Mang Daday tuh. Din, ya duit nge saya jeung bayar hutang mah 15 juta. Teu butuh dulu aing duit di sia mah lah. Teu butuh. Oh, aing teh jadi putusan jeung si Desina. Kok terjadi sih? Aing mah geus ngabela-belaan nginjem duit di pinjol. Mang Didin ku mang geus boga duit mang, geus teu butuh duit deui di Mang Daday. Doi, sorry bae imanya. Sia ulah berharap si Desi diputuskeun ku aing. Din, sia kunaon teu ngomong lamun sia boga hutang 15 juta. Terus sia kunaon teu terus terang lamun sia mutuskeun aing gara-gara dirita si Daday. Jadi cenah si Daday untuk bayarkeun hutang siana. Oh, Des. Maafun aingnya. Aing teu terus terang ka sia. Tapi aing teh jadilah mutuskeun siana soalna hutang aingna moal dibayarkeun ku si Duduy. Aing geus boga duit ayeuna mah. Boga di mana sia kan hutang sia 15 juta, Didin. Nah, sia boga duit di mana meureun? Tenang teh, tadi Benjo meuli ciki di Teh Desi. Ju, isina aya kuponan teh berhadiah motor. Motor. Oh, Des. Tadi aing dibere ciki ku si Benjo. Terus pas dibuka ku aing jerona aya kuponan. Horeng kupona berhadiah sepeda motor. Tuh. Oh ya. Rencana aing ku hari neuk dijual ku aing motorna. Terus neuk pake bayar hutang ka mantan bos aing. Syukur atuh aya kitu mah. Oh, Des. Sia daek kan? Balikan di jeung aing. Tadi ge sebenarnya mah aing embung Des mutuskeun sia tadi ge. Oh, Din, aing ge daek balikan jeung sia, jeung ge embung putus jeung sia. Asik. Tapi Jo, emang saya ikhlas motornya dijual terus dipakai mayarkeun hutang Mang Didin. Kan eta hadiah hasil cikiti sia Jo. Ikhlas kok. Kan sesa jeung bayar hutang Mang Didin, sesana jeung Benjo. Oh, Mang. Betul na Benjo. Bagus bae kitu mah Jo. Terus Des ieu ka mananya nukerkeun kuponna? Bawa ke agen heula be yuk. Ih, pagi hayu. Ayo. Ayo, Mang. Ayo. Dah Mang Daday. Woi, Deden, kumaha saya? Aing geus kagol yo. Minjem duit di pinjol. Blon sia, rugi aing si Desi putus henteu mayan bunga mah di pinjol. Oh, nya gede kieu bungana. Aduh, aing. Mang, daripada eta duit teh jadi mah dibayarkeun kana hutang Mang Didin, mending kurang dipakai ulin yuk, jalan-jalan urang. Eta sia congor memanisieun. Sayang amat duit aing menang nginjem di pinjol pakai jalan-jalan jeung sia. Pelit Mang Daday. Pelit sia. Geus kieu mah lieur aing yo, mayar pinjol. Gara-gara si Didin yo, si Dudairang yo, setan alas doang. Bagong doang. Wah!